Raja teh ya pati ka dia kaharep sorak gitu tulu pati teh bulan pan beda sisok maneh hahaha pati ka dia kaharep kaulah nun Gusti ayo pikir saeunaon tuh udah ngageblek. Darah ramang sadayana dulu-dulur. Mojo euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Karek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Ayahku genah. Ayang patokan mah gitu dah. Oh kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kantenan. Tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Singga beleg deuleuan aya. Alah. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya?
jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyeka bedilna kadang-kadang diberi bedil dipakai ngagarong ayeuna mah lebar pan tuh dageunna atuh kata-kata sinden sorana ngeuna tuh geura sok sakali deui gumelar di pawenangan tak geuning heueuh ulah rikman aing-aingan gadah nyieun kesayan di dunia orang barang cekek wae ku aing sinden gitu nah sia tadi kumaha kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup teh kumpul euy sia nanaonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli heeh ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi
manehna ngomong luar tina cecekon nambah heula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu batomerak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh heeh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ya oh bareto itu loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh pauleun pan beda si sok maneh out hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana
kasep anak ibu ka dia Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca itu kumaing we lah ai bang Narayana teh naon teh bang Narayana teh Panu Dewanata keur ngora Kresna keur ngora goblok ada aing mah yang Panu teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh coba ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu geuring Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami bade ka mana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah aya naon deui ka Ciater teh aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu iya wah saha tah Purbakesa teh Purbakesa teh adina Arimi gitu acok ai kupingan teh bade ka Ciater bener Purbakesa coba nepi ka ngageblek gitu anteur wayahna hayang pangijeung pilot iya ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk aduh wah aceuk aduh Agus Lioban tutup aceuk da geus tengah peucing ieu coba aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima Wilujeng Sumping Arimi aing mawa belut bisirik nyobek eta Bima mawa belut kumaha aing we anjing atuh sia tobat penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur goblok tobat deui aduh geuningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sagageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar jang kahareup deuleu jang saha teh Semar anjing dengekeun waduh aduh hei calalagur euy saha teh si cepot anjing dengekeun waduh atuh aya si robot atuh alah dawala ka dieu dawala alah aya naon nah saha teh dawala
Gareng, gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Maneh minangka nu hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang? Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu ieu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodena we kumaha atuh?
begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Pangina teh tina lagu Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. lagu bagadang. Nyanyina. Kurang mana teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Urang Jabong gitu. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Urang Sampih. Layung Grup. Lain wayang Wanaya. Wanaya. Lain. Cici Sangkurilang. Lain. Manya siang ngaran lemur cici canggurileung. Karena jelema. Soka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Pangina teh tina lagu. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Dibinong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Dikira condong. Ciparai. Kiara Condong sakit Bapak Haji Sidik. Ini tak lagu deui atuh. Boronong ke Majalaya. Beda barodong Oh, bener. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh walet. Walet geus dipencit ku Dedika. Eta disadana meureun piur ku tututut munuk naon teh? Cangkurilang. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini kalian manuk gajah papaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Gini bisa goblok siya. Geuning bisa sia teh. Puas siya kataripu ku aing. Oo. Alah.
poe ke tukang nanti itu ayah syah pengen jempling padahal wayah tuh lain aing ngigal mun ngendangan tah eta mah geunah kadenge aduh genah nuna aduh alah nikmat aduh alah tos siapa mah eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu nah Aisyah hei genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba dah tadi sada nah saya surat gede-gede teuing pacar gede-gede jadi si budak rombongan di mana itu kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh hah Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna nakar si eta hah geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena hah sia budak nakar innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeug doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy waktu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka dijeng ceurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah
siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jon-jonan teh aduh goong halus euy lain goong sate anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh sing sada kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bene aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae susah tuh nyieun we sate geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sia teh ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana heeh ta urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu meureun wayahna da urang mah usahana tinu kieu oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek heeh tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan ari lapar meni geuleuh ka sia aing ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh heuh apan eta teh ladang ngabega ah teu nya da aing mah pamere da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot hartana apaan eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta
mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo sarwana goblok salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek nangapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk asukan aing mangisuung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh antu kikieuan teh mah kieu jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebatungan agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le
Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih teu nyari. Oh, oh. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodoloan. Oh, oh. Nah, yang serikan goblok. Nyaah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon Naon? hayang dikeriting. Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboreuman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu. Ah rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pogo da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang. Wah Pajang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di
gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya gen rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu ai tapi balalandar nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti peh maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge ta ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang
salapan naon minum nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narik nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tap jaku kitu nama ku balalan nar tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeus goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sadet meureun sia heuh what aduh usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo aya kitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah euy tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karat sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah
nya aloy tuh we hai abdi yang tuh we wah ini atuh aduh ngena euy deng deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah what up ya puto wait tuh wait dia up anjir what ya aduh what up aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up tak ya up well ya tak sat ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing mah jong di kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh anjing tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Holil naon mangih musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan da teh mah aneh atuh ajianana teh kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teh ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu oh terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu isu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge teungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun silaing ka dewek kitu
dewek kilat bajra silaing panca braja cebrod ka dewek kusak kayak kerepengan cing jiga ayeuna olah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy aya kana wujud mah notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-bina nya euy hese dipake ngala duit ampun hese dibawa jadi barat tong hampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kulajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia marukana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang aya deui teh panca braja nya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan wala dong nyeun pika amekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca braja panca braja panca braja panca braja panca braja woi panca braja walah panca braja sia beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus dah ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing